Sampurasun kumaha daramang murid amai nu gareulis tur karasep. Mugi-mugi dinten ayeuna dipaparin kasehatan tur kasalametan dina kagiatan belajar mengajarna. Dinten ayeuna urang lebet kana materi salajengna nyaeta perkawis sisindiran. Sisindiran asal kecapna tina kecap sindir, anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun henteu togmol. Sisindiran teh kagolong kana wangun puisi, nyaeta wangun sastra anu kauger atawa aya patokan-patokanana. Di antarana wae nyaeta: hiji, sapadana diwangun ku opat jajar. 2. Unggal jajarana diwangun ku 8 engang. 3. Jajaran kahiji jeung kadua disebut cangkang. 4. Jajaran katilu jeung kaopat disebut eusi. 5. Sora pokal dina tungtung jajaran cangkang teh murwakanti atawa sasora, jeung sora pokal dina jajaran eusi. Upama ditilik tina cara ngebrehkeunana, sisindiran dibagi jadi 3. Hiji, paparikan, nyaeta kecap asalna tina kecap parek anu hartina deukeut. Deukeut di dieu nyaeta deukeut sorana sarta murwakanti dina unggal padalisan. Contoh, ulin teh kadago pojok bareng jeung Geriko Sasih, kabatur teh ulah silih poyok kuduna mah silih asih. 2. Rarakitan, wanda sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Eta cangkang jeung eusi teh pada papak dipuhuna atawa mindoan kawit. Contoh, gebuk kasur teh kulidi meh kutu luncat ka pager. Gebuk kangewa teh ku seuri meh jiga muldi nu bager. 3. Wawangsalan, wawangsalan nyaeta ungkara basa anu nyumputkeun maksud nu saenyana ku nyebut kecap anu sorana padeukeut jeung sora anu dimaksud. Contoh, teu beunang di hurang sawah, teu beunang di pika meumeut. Wangsalna nyaeta simeut. Sakitu wae materi perkawis sisindiran. Hapunten bilih aya kecap atawa ucapan anu teu kahartos. Sakali deui billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.